Irfa bikanal mubtadasman wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar. Saya tenal ya. Namun dina imriti warofa'ul mubtadaan bil ibtida kadza karokun khobarin dil mubtada. Setiap para remaja kahayangna ngapak langit kemampuan mak nol. Gitu. Lamun ceramah budak ngora sakali ceramah teh hayang langsung eling kabeh hayang eling henteu aya dalilna. Qudratullahi ijaj wa qudratul abdi kasbun. Kemampuan jalma sanajan ilmu na ngapak langit nganepi ka pelebah usaha. Hidayah taufik Allah nu kagungan. Sebab syarat mutlak lamun jalma ngangken Islam teh aya 5. Hiji ngawaskeun 2 kalimah syahadat saumur hirup sakali-kalina, teu 2 teu 3. Jadi ngawaskeun 2 kalimah syahadat teh mung sakali. Kajaba lamun diruksak wajib didangdosan deui kodok namina. Gitu. Kadua salat sadinten sawengi. Kai saur parurah sareng para ustad di dieu sadinten sawengi salat sabaraha kali cenah teh? Bu. Sabaraha kali, Pak? 5. Mun bisa eureunkeun ta ustad. Prekeun tong dipake di teh ustad. Teu aya kateranganana salat sapoe sabeuting 5 kali teu aya. Nah, salat-salat wae make diatur waktu. Abdi mah meunang katerangan tina ajaran agama Islam. Salat sadinten sawengi teh nu jelas saelingna kitu dina agama. Jadi sapoe sapeuting teh salat teh saelingna dan nu teu eling mah teu wajib salat. Kitu sok. Saelingna we. Nu teu eling mah dipaksa-paksa ge moal bener. Jeung moal ditarima ku Allah ge. Batak sok aya nu salat teh magrib, bungkul isya teu aya oh berarti nuju teu eling. Kenal? Ya gitu. Nu jelas saelingna salat. Nya. Aya nu salatna teh Jumaah wungkul kan bae meureun elingna teh Jumaah, Sabtu teh eling deui. Itu ngan pedah ibu kedah gaduh emutan. Upami ibu kagungan caroge misalna salatna Jumaah wungkul berarti elingna teh poe Jumaah. Ti Sabtu nepi ka Kamis mah teh eling. Ridho dikeukepan ku jelema teh eling. Tinggal kitu ae wungkul eta malah. Nya kanggo diurang. Upami jalma anu eling salatna teu puguh hitunganana. Ayeuna namanya magrib lebat ka masjid. Lebat ka masjid pangpayuna kahiji salat sunat syukrul wudu. 2 tahiyatul masjid. 3 salat qobla. Kaopat salat wajib. 5 salat ba'da ku magrib geus anggeus kabeh. Tong aneh mun tetangga isya eueuh da 5 anana geus. Nu salah ustad. Tah kitu teh. Ulah lawora. Nu matak saelingna we salat mah. Itu. Ieu hakiki ilmu qalot. Beda jeung nu ngarora nya. Ainu di bawah usia 50 kahanap mah ya jelas. Kadang-kadang ilmu hanya sebatas jadi alat pikeun nganteur hawa nafsu pribadina. Matak dina alfiyah kitu. Irfa bikanal mubtadasman wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar. Saya tenal alfiyah. Namun dina imriti warofa'ul mubtadaan bil ibtida kadza karokun khobarin dil mubtada. Setiap para remaja kahayangna ngapak langit kemampuan mak nol. Gitu. Lamun ceramah budak ngora sakali ceramah teh hayang langsung eling kabeh hayang eling henteu aya dalilna. Qudratullahi ijaj wa qudratul abdi kasbun. Kemampuan jalma sanajan ilmu na ngapak langit nganepi ka pelebah usaha. Hidayah taufik Allah nu kagungan. Itu wajar ai kahayang manu tadi irfa nya. Ngapak langit urang hayang kawas rasul beda bibit komo moal ka tepi ya. Itu da kadang-kadang urang Indonesia ge ngapal-ngapal sejarah teh semet zaman Belanda we kadienakeun kaditunakeun mah teu apaleun.
Itu tapi lamun apal karena sumber timimiti moal aneh kejadian orang Indonesia itunya negara Indonesia teh tadi nate kosong tu aya jelmaan baheula nama kakarek aya teh tongeret itu kasir baheula kusabab negara urang negara subur apalun jalma palalinter nu pangheulana asup ka Indonesia teh India pangheulana nu ngeusian negara urang teh urang India tuturkeun ku Cina bus ka Indonesia jadi nu ngeusian urang Indonesia teh India jeung Cina ayeuna nungtut laloba deui teh ada bibit teh nya karawin India jeung Cina anakna Indonesia matak disebutna ge Indo jelema campuran eta kieu bentukna ge jangkung henteu penek henteu bodas henteu hideng henteu bener henteu edan henteu eta Indo dibawa kitu dibawa kieu ge hese jelema Indo mah diadanan cek ustad hayalah sholah maracul we anggar cak itu Indo mah teh cek RT wayahna we cenah bagian ngarona mah kudu ngararona harees we tong aneh Indo jelema teu kaluhur teu ngapungkanap teu napa gitu ai nabi mah tong diomong-omong da pugungan hiji-hijina nu benerna ge eta Allah taala tingawitan ngadamel jalmi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nepi ka poe ieu can pernah Allah nyeun jelema bener dua encan ya nu bener dengan hiji-hijina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apan sok diaos ku urang ciri jelema bener ceuk Allah assalamu alayka kalimatna ge mufrad assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum keselamatan kami alaika keur anjeun Muhammad sorangan mulai dibere komo urang tamakan mah duh wawuheun ge henteu itu ayuhan nabi nabi kami wa rahmatullahi jeung kasenangan kami wa barakatuh jeung kaawetan kami loba jelema nyebutkeun barokah ditanyakeun ai basa Sunda barokah naon barokah mah barokah itu Ustaz linglung teh barokah teh awet itu nya kasalamatan aya di nabi itu teu aya dalil dina agama assalamu ala Adam assalamu ala Ibrahim teu aya assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh rahmat Allah jeung kasalamatan Allah teh kasenangan Allah khusus ka Nabi Muhammad teu aya nu dibere masing Nabi Adam ge jelema nu bener ngan eta-etana matak dijieun ge jelema asli Nabi Muhammad pangheulana ya pangheulana aya Allah ditulis Allah seten beh dieu tadina mah buleud hu hartina Allah asal muasal kalimat Allahu tadina buleud jang hu hartina Allah terus Allah nyieun jelema asli Nabi Muhammad kusabab Allah nyieun Nabi Muhammad maka ieu ditambahan ku lam jadi la hu la Muhammad hu Allah itu tadi nah tambahan ku hamzah jadi Allah mun aya nyebut Allah bener lamun nyebutkeun salah teu ngaji kitu teh kusabab akibat teu katepi ku ilmuna salah sana doraka lain salah ilmu urang nu hanap itu urang ngajak tatangga kana salat anger betul daekeun lain tatangga bedegongan ilmu nu aya di urang ipis keneh matak cuk urang Gusti geuning ilmu dengan sakieuna cacakan ngajak jalma nu sarua dahar sanggup geus teu dianggap komo mun ngajak salat ka munding itu lain bedegongan ilmu nu aya di urang ipis lamun alus mah entong-entong haya ala sholat ngaringkang ustad ka masjid mun teu ngaburusut itu dan Nabi ge cara pernah maksa ta ieu Islam nu kapena ku Aldi nyarioskeun ilmu Allah lain menang panimu lain menang kurah-koreh tina YouTube lain nyarakeun itu awas pasantren we jajar ngaliwat baheula mimiti asup ka pasantren tahun 63 ya pangheulana nyaba kitab sapinah pangletik-letikna kitab sapinah karya Indonesia di Mekah mulai sapinah ya urangna urang Jawa Timur ngarang kitab sapinah
di Batavia disebar luaskeunana di Banten. Eta kitab Sapina masing adug-adugan ka Mekah ka Madinah oge neangan Sapina moal aya. Ieu kitab Sapina hiji ilmu Allah galian tina Al-Qur'an disesuaikeun jeung lingkungan urang. Mata lamun jalma teu apalin kadinya katerangan-katerangan loba nu deui kayasa lalajo ti nagara batur nu teu pernah nyeun kitab kade ka barudak ora. Ya, di urang ge loba ilmu teu ngadadenya ke nagara batur. Mekah harideng deh boro-boro. Kangjeng Nabi 40 tahun di Mekah, diangkat, diisrokeun, dimirajkeun, turun ke alam dunia boga gelar Rasul. Satahun setengah ngalih ke Madinah. Tarolah urang Mekah teh guru Islam na dengan satahun setengah. Kira-kira lamun asup ka sakola satahun setengah jadi dosen moal. Tingali ibadah orang Mekah mengantisili sungkur wungkul bukan setahun setengah. Tingali Madinah no 21 tahun setengah. Adab orang Madinah mah anggeus elmuna. Jelema nu ngahaji di Mekah seladu teh nincak kana hulu batur ge teh nyawan adab tata krama. Taraweh nu ditinggalikeun ka Indonesia teh Mekah we geus teu katurutan orang Madinah. Itu mata urang Mekah tingali nu tarawehna nu ngomong-ngomong sorban aya, nu gagaro wae aya. Dina Sapinah mah 2 kali ngagaro teh batal salat. Eueuh di Mekah mah. Badak untung teh silih sungkur oge. Itu ya. Tah jelema asli harita Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Mata abdi mah dugi kadanget ieu ge can apal kana rupana jalmi perlu teh. Acan. Ya. Moal aya nu apaleun kana rupa jelema ieu wati Allah nu nyieunna. Duka parurah mah bapak ibu nu hadir terang teh jalmi Bu. Bingungnya akibat bodoh al jahil tadulu ala sako. Jelema bodoh masuk linglung. Mun ditaros bapak ibu terang teh jalmi ngahuleung ya. Ai ngajawab terang bising salah. Ai ngajawab teu terang ai urang saha. Da kitu akibat linglung ge teh. Bodoh teh nya. Sategesna moal aya nu apalin kana rupana jalma iwati Allah taala nu ngadamelna. Punten ulah ngece ngaji tauhid, ngaji kolot, nya. Hakiki ieu dina Islam. Ari ieu nu haladir di dieu jelema lain. Kitu jeung hakiki mah teh Pak. Abdi gaduh keyakinan dina ajaran agama Islam. Amun anu potongan model kieu, bentuk model kieu, sanajan ilmu na ngapak langit ibadah kawas malaikat, pantrangan potongan kieu moal dikasawargakeun. Gilaeun sawarga nempo bentuk kieu. Benar, lain heureuy. Moal dikasawargakeun masing adug-adugan oge bentuk kieu mah. Sawarga meulik narima podongan kieu, komo model aki-aki mah jelema leukeun. Di dunia geus dilaku komo di ditu. Itu. Moal dikasawargakeun potongan kieu mah Pak. Gitu. Naon atuh nu katingali ku urang ieu, nu katingali cing jarentul mah lain jelema tapi wadahna. Wadah jalmi. Kulit daging urat tulang lain jelema tapi wadah jelema. Di mana jalma tos teu betaheun dina wadahna kaluar disebat maot tah jelema mah nu bijil. Matak moal aya nu apaleun. Iwati Allah taala nu galatak-galatek mah cangkangna matak sok diparikeun. Itu jeung anu nyangsarakeun ka jelema lain jelemana wadahna. Nu hayang dahar sare nginum hayang imah hayang mobil hayang duit lain jelema wadahna. Matak Allah pinter. Lamun model kieu dikasawargakeun sangsara disawarga ge sok lamun teu dalahar di ditu. Lamun teu nyarawah deui. Lamun teu daragang nu hayang jadi RT, nu hayang jadi RW. Dayang dadaharan jerona. Mata Allah pinter laan cangkangna nu ngaribetkeun tinggal jelemana. Teu aya di ditu Alfamart, Indomaret, pasar teu aya, warung kejo da geus hayang dahar. Itu nu matakna kieu mah cangkangna. Kulit daging urat tulang asalna tina cai seuneu angin taneuh. Dihijikeun ku Allah jadi kulit daging urat tulang eta lain jelema tapi wadahna. Moal aya jelema nu apaleun kanu maot, nya da jelema mah teu anu paeh, aya ge maot. Itu kadang-kadang urang Sunda teh ku bahasa kitu ge lieureun teh. Da bueuh teu ngarti teh ya. Ai maot jeung paeh beda dah. Ari paeh mah tamat riwayat.
sapi muning entog hayam eta paeh naon sabna teu aya kelanjutan ka ituna lamun muning geus paeh di alam dunya teu aya urusan ka itu sugan aya dina ajaran agama Islam malaikat nanya muning paeh henteu nah teu nepi ka ditu tak gitu ya itu matak jelema mah maot naon ai maot ngalih pinah jalma mah dipinah-pinah naon sabna dina dada jalma teh aya sifat nu 8 amarah loamah sawiyah mulhamah rodiyah kamilah jeung mutmainnah watekna pusingan aralan teu payaan cegekan goreng adat gede amek eta watek jelema ti dituna matak lamun jalma di alam dunya teu ngamek-ngamek acan eta lain jelema jurig itu nya bahan ti dituna Allah apaleun kusab jalma teu betahan ku Allah dianteur da urang buatanana Allah pangpayuna ngadamel jalmi teh di sawarga henteu ditamakan naon sabna Allah ge apaleun kasebut jelema dijieun di dieu mau burung sangsara wae rudet pusing di dieu mah eta salah nyieun supaya genah jelema matak nyieun teh di sawarga Nabi Adam nya pangheulana Allah nyieun jelema aya cangkangan awas urang kieu teh lalaki Nabi Adam alaihissalam tadi nama muanyin awewe ribet panggilan itu nyente lalaki unggul nya han kusawal jelma mau pusingan Nabi Adam di sawarga oge loba nanaon heda jelma mau tara barang dahar masing loba nanaon oge kulang jendul we Nabi Adam di sawarga malaikat Jibril laporan kalau Gusti geuning khalifah Gusti sawarga teh hulang-hulang Aisyah kudu cecengiran sanesna atuh katinggalina menuju gariweuh apa ya jelema mah tong disarakeun jeung malaikat rame teu rame seten aya batur si Allah batur mah da anak cecengiran jeung saha cemohon cenah Gusti hawatos abdi ka khalifah Gusti komo aing anu nyieunna kitu ceuk Allah bade kumaha tuh Gusti ngajedog tong pipilun kumaha aing itu matak Allah ngadamel nu kadua ti mana minasulbi wattaroib ceuk Allah ka Nabi Adam nangkub cenah Adam nangkub Nabi Adam pencet tulang tongongna Nabi Adam ngajuru bijil anakna awewe Siti Hawa alaihissalam eta minasulbi wattaroib nya matak saur agama anu gaduh putra mah pameget ibu mah teu aya nu gaduh putra doraka lamun awewe ngaku ieu anak abdi eta doraka ngaku barang batur nya nu gaduh putra mah bapakna minasulbi wa taroib itu matak sanajan agama jeung dari agama nagara oge teu aya nu ngameunangkeun ibu-ibu ngaku anak der bawa ke pengadilan moal meunang paling aya di negara oge ibu mah hak asuh hak ngaku anak moal bisa sok tinggalikeun di mana nikahkeun nya bapak gaduh putra istri dipareng ku Allah tos dewasa tepang jodoh inung nama pi 2 poin dikawinkeun oge geus gegentetane jeung panganten awewe teh eta kurang hideng saurana bapak nama nyantai we deret nepi ka diakadan kajen ngareneng jeung panganten moal ditanya inung nama nah, lain anakna tapi bapakna lamun di Bandung keneh jam 8 usum diakadan pangulu kajian balik jeung tibatan diakadan make inung nya nah lain anakna mata kita mah ibu-ibu mah lamun gegenengan jeung pangantin kurang kaera weh cek urang ditanya moal make cicing di dinya mun init ka sawah da bapakna mah masing di Jakarta burung di daguan datangna daya putra mah kagungan ramakna matak ieu ge kade ta Syaibul Bait putra entong nganalkeun inungna inna woha ya'murukum antu adul amanah putra teh sanes nu bapak sanes nu ibu dati aya jelema nu mampu nyieun jelema nu ngadamel jalmi mah Allah itu matak gubrag lahir ka alam dunya antu adul amanah titip ye jelema ceuk Allah ka saha ka bapakna nyusuan kewajiban bapakna peperihun reuneuh teu kuat atuh nyusuan ngamandian teh ulah lalawora hakiki hukum teh kewajiban bapakna ibu mah gede jasa hamil teu aya lalaki nu mampu hamil tiba heula nepi ka ayeuna selak
Itu matak baheula pan ditawarkeun ku Allah, hei jelema awewe lalaki cung sani sangupreuneun muriang lalaki mah dia tanya hareuna teh monokan diukna terusna kabur kana mah. Itu ibu-ibu nyaheun da butuh meureun ku lalaki bisa gempar ke lalaki aing jeung saha matak dibelaan ku ibu-ibu breng we ibu-ibu ngacung. Cek kalau sate nu ngacung abdi grup di kangna. Cek kalau nanaon aja make ngararacung non teh abdi sangem hamil. Tah eta teh hamil teh ka sami ibu-ibu tadina leukeun deh. Lalaki we soak ieu mangaracung. Itu abdi sangem hamil. Nya lalaki ge boga kaera we nya banyak aya awewe lemah ngacung aya lalaki henteu. Matak breng lalaki ge ngaracung. Brengan ngacungna setengah tihang. Itu lalaki ya. Cekalo geuning sia ge ngararacung, tapi Gusti abdi mangacung ge setengah. Ngacung setengah. Tetep Gusti abdi mah ari hamil mah alim, moal kiat. Geuning ngacung, abdi mah jeung tibatan hamil mah kajeun burut we. Matak sok aya pameget anu burut. Liyah sula ata dulu neangan jalan adil-adilan, ibu-ibu hamil, bapak-bapak burut. Tuh, mangga kanu bade burut. Adi mah sangeut. Ulah sulit, ulah reneuh mung burut mung. Jelasnya atuh tibang salawe kilo mah wajar lah. Jeung beda jalma burut mah gagah nek boga duit nek boga henteu ge teu aya jalma lumpang ngeyeungkeung di burut mah. Mangga kanu bade ulah sulit teh. Itu nya ulah incu teh ngenta duit ka aki teh dibere kanyut leutik. Aki-aki teu yahan. Ai kitu mah atuh gede-gede kanyut coeun incu. Nya mangga anu dipangker pilih bade mangga 15 kiloan di tukang lah. Oh, mau burung pesen calana aja juga nama mah aya dagangan. Gitu sejarah nate. Saibul bait saur Allah gitu. Ieu jelema teh meunang nyieun kami jeung nu kami. Antu adul amanah titipkeun karamakna. Saur Allah mihape kami ieu jelema umurna geringna cageurna rejeki jodoh jeung maotna tanggung jawab kami. Allah mah kitu mihape. Hei bapana mihape jelema umurna geringna cageurna rejekina jodoh jeung maotna eta urusan Allah. Tong pipilueun. Matak lamun aya hiji bapa insyaallah bingung we di mana rezekina ya budak murtad teh. Berarti teu percaya ka Allah. Moal Allah nyieun jelema aya beuteungan lamun teu sanggup jeung rezekina. Itu manyai kuuk tara ka mana-mana lintuh. Itu komo jelema anu karomna Bani Adam jauh leuwih mulya tibatan kuuk nama ki keung. Matak cek Allah Allahu dunuka kami bakal ngajadikeun kana naon nu aya dina hatena ta jalma mun hariwang ku duit sangsara we saumur-umur ge sabab hariwang temus dina hate sarua jeung nangtang kasangsaraan tong hariwang itu ya eta diandawisna tumaros ramana ka Gusti naon atuh Gusti nu diamanatkeun ka abdi taya nu kedah emut teh Pak ya. Sing inget hei bapakna ieu jelema ti kami dikaanjeunkeun teh teu mawa dosa satungtung buuk acan. Awas lamun awal akhir ieu budak dicokoti ku kami mawa dosa, wayahna bapakna kudu tanggung jawab. Ieu nu paling berat teh Bu. Itu lamun dicontohkeun mah bab tasbih diupamakeun kana lawon. Ceuk Allah tak kami mere lawon bodas. Sok nek dianggo lancingan, dianggo acuk, dianggo sorban, dipake lapek. Tapi awas lamun dicokot di ku kami ieu lawon belang komo balik hideung ditenggeulan nun kapiapeanana. Ieu panu berat teh. Lain dahar sareng nginumna. Teu aya judulna. Rumah tangga teu pabeulit jeung duit, teu aya. Upami bapak gaduh istri entong hiji lah, entong gue kuatin 15. Nah jelema mulya ukur hiji geus sisit hirup. Ieu mah jelema kamalacin bea karep.
Itu hari hayang kasawarga disebutan Rasul. Apa aja kalau inna arsana kasahida tuh jelema bener tempo Muhammad Rasul Allah jelema bener mah kang Rasul kadu istri naga 12 itu cek kalau sahida itu mere contoh ke umat Islam itu mah Rasul 12 pandai atuh urang muslimat ka karek Allahumma baga majikan hiji nya mali aku mejeuna 700 Nabi maja sholawat hiji urang hiji dalai Nabi urang mah kudu 70 tasbih menepi kepargat kakarek seimbang jeung sholawat Nabi hiji itu ya kadu istri ga kitu ieu mah hayang nurutan Rasul bawa majikan hiji kalah tumang rupa dieu teh bari teu mah anyaran kawin pan ramo teh lumuh mana cingirna mana kalingking jajangkungna curugna mana jempolna kanyahoan nangis boga salaki dihantem ngored dihantem tanur ngaramet monokan nu panjang nepi ka pahili mana cingir mana jempol kalah amuradul itu cek lalaki bari udud bari tangah teh lain da pamajikan da nyaran panggih man teu kieu teuing gitu nah ayeuna geus diimahan dibere dadaharan kalah kieu da sok ngahulang nama kitu dipiceun geus eueuh indung bapakna dirawatan kusut matak sok aya pamagat manu setruk eta teh mikiran komo lamun diparak wae diimahan di lomarian jamane salanganan teh bogoh potongan gitu nah ada Rasul mah 12 sanaga garaya weh datara kawas awe urang dog-dog gigi gaju ka dieu tara ngarame tarawat ka sawah ka kebon naonan daloh teu nita sak-sak sucruk itu nya lalaki tara aya nu nita sugan butuh pangoredkeun tara eta mah sayong nya ruksak itu matak pamagat mah lamun nyanyabaan geus sangeuk ke babarengan jeung pamajikan teh sangeuk da lalaki jelema normal meureun boga deuleuan nya babarengan ka Subang dari pamajikan urang turun tina angkot nah ngareret nu di terminal teh beda nengang nu urang matak sok langsung nguliwat lalaki mah ka bujur angkot itu geus teh hayang ngantir deui nya ruksak pamajikan aing itu ade taya ya wih deh tah Nabi Muhammad mah tadi nage kitu matak saparurah tadi kitu laulaka lama khalaqtul aflak illa bi Muhammadin sallallahu moal aya bumi langit sawarga neraka katit pangeusina komo urang mah ieu mah kagok jijeunan we di jarian jelema seten tama eueuh ting cabakeun ada mal bener di kitu di kieu tuh soak ustad ge nya usir teh usah dongkap gadi kumaha cenah pajengan abdi mengajak salat teh wat hararese tetangga teh salah maneh tad itu kurang pemikiran tadina ngaguguting nafsu nagu nafsu cek Nabi walayap alu sayan ila bi ilmihi lamun migawe hiji perkara teh tempo heula pibuaheun moal itu lamun urang nyieun masjid papai heula tetangga sabaraha hiji tetangga nu sok salat acenah aya genepan coba nyieun masjid teh genepaneun tanah moal loba ting ruksak modal moal sabaraha gede nyieunna tereh eusina pinuh nu kitu barokah tetangga salat opatan nyieun masjid ukuran 20 ka 20 nya salah ustad sidik eueuh tadina ge itu nama WKD bilih kageng nganting masjid bongkar we sapali daripada ngelelebar lahan gitu nya kade Islam agama pangbijak-bijak nanti Allah Ta'ala nage itu Allah teu muji-muji kanu sok ibadah Allah teu ngewageun kanu tara ibadah naon sababna duana nage buatan Allah Al-Quran 30 jud dilebetna dengan 2 teu 3 teh 4 teh isi Al-Quran teh inti kentong mapa sejarah sejen kesimpulan isi Al-Quran 30 jud dengan 2
hiji Al-Quran nyaritakeun jalan bener kaituna ka sawarga, dua Al-Quran nyaritakeun jalan salah kaituna ka neraka. Dengan sakitu cek Allah cek nu boga na inna dina kalimatna ge in jang lain ida, beda in jeung ida beda nya. Ari in mah program, ari ida mah instruksi. Tadi parurah terangan nya, ai program mah urdes, ari instruksi mah pajeg. Mata lamun jelma boga hutang pajak saja lumpat ka langit ka-7 burung diberi ku RT. Mun RT nah aya jang-jangan. Nya aya wah majore hiji malah. Itu tapi urdes mah kajian RT muih oge nepi sakaya teh dibere moal dibuih program. Agama Islam turun ti Allah Ta'ala ka alam dunya khusus ka jelema ti Allah Ta'ala na lain instruksi tapi program. Hei jalma-jalma kami boga dua jalan, hiji jalan bener kaituna ka sawarga, dua jalan salah kaituna ka neraka. In cek Allah gitu. Naon in teh sok parilih ka mana nu kira-kira katanagaan, tong sok maksakeun maneh kira-kira teh katanagaan mah. Gitu teh ieu ti Allah nah keki. Allah boga sawarga jeung neraka, wal jannatu hakun wan naru hakun. Kami mah sawarga jeung neraka ngan mangnyeunkeun wungkul eta mah hak marane. Sawarga hak aranjeun, neraka hak aranjeun. Ka mana we nu kira-kira kabedag? Kena ustad mah ngomong naon oge dalin anuna. Itu urang hayang ka neraka ya ka neraka da mah ulaheun. Ceuk alo gempek. Gitu. Nya urang jangan hayang ka sawarga nya kira-kira boga naon hayang ka sawarga kitu murah. Gitu. Ibu bade ka neraka? Ya kalau na bisi arek ya gue ya badai ibu ke neraka alim abdi gaduh keyakinan ibu-ibu bapak-bapak di tawisa neraka sadayana ge nyebatkeun alim eta teh alim teh lain luhur ilmu kuat iman lain alim sotenan ka neraka can apal kieu na boa lamun geus apal kieu na mah hayang boa tong sok tau di alim wae. Kadua sok disingsieunan ustad tapi omonganna ustad teh kondisinya neraka teh panas dawuh neraka tiis teu kudu diomong-omong. Gitu mata kaldi mah terus terang nya ngabejaan aslina ulah mangmang cuk barudak urang mah sing kuat prinsip itu nu ngaran neraka teh hiji lalega entong sieun padet bilih bade kadinya. Gitu neraka teh luas jero di 7 lapis itu bisi kalobaan jelema. Kadua nah hayang kadinya mah teu rese henteu dikarcis itu. Katiluna loba batur, kaopatna haneuteun teu aya jelema di neraka kabulusan teu aya haneuteun. Gitu aslina. Neraka teh hiji lega, dua loba batur, kadituna teh dikarcis, kaopatna haneuteun. Sok pikir-pikir engke di ditu lah. Ka sawarga marese. Lain nyingsieunan. Bisi urang pangangguran. Itu. Mata kalau di malam nawaran ningali kana usahana. Lamun jelema tukang kurah koreh ngaramet tong nawaran kapal. Da moal kabeuli mesin adug-adugan ge. Cengek we sesuai. Calangap sugan. Gitu. Ibu bade meser cengek mah burung bade da katanagaan ku ladangnya Bu. Tapi lamun ibu kuling ngaramet di tawisan kapal ngece ka aing teu pan. Itu aina urang dina keadilan Allah jaga di akhirat Allah boga sawarga jeung neraka. Kira-kira nu katanagaan ku urang we moal nawaran nu mahal-mahal nu murah nu katanagaan ku urang bade ka neraka rarasaan ka neraka mau burung katanagaan sok lah katanagaan lah ka neraka mah nya ka sawarga mah kudu mikir 2 kali modalna hiji jauh nya kasawarga mah jauh entong-entong ditamakan di arah-arah masar kasawarga tingali dina kitab Situl Kiamah nya di arah-arah masar ka alun-alun sawarga encan kasawarga mah ka itu naik di ojek ieu mah nepi ka alun-alun heulaanan
di arah-arah masar ke alun-alun sawarga teh lalakon 3.000 tahun karena Avanza polgas teu direm pisan 3.000 tahun teh ayeuna jelema di alam dunya teh gablok sepeda-sepeda acan hayang ka sawargane kukumahan kudu rumah sakit maneh gitu kadinya we kanu caket ka neraka ka sawarga mah jungna ka sawargana ge ka sawarga kan dipariksa saurang-saurang wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun wallahu alam. Ibu Sokarawas Yasin itu untung teu apal jerona etanya itu juga nanti nyantai lamun apal kena jerona eta lamun teu dicoret ayat eta pusing adanyana itu bima jeung sakabeh perkara yaksibuna anu kantos dipidamal ku urang ayeuna di alam dunya ti luhur saujung rambut ti handap sausap dampal tukallimuna bakal ditaroskeun deui kitu. Aki-aki aya nu maot datang ka ditu karek jol ge langsung ditanya can ngarenghap-renghap ajan itu da di alam dunya ge sulit teh neangan jelema jujur teh Pak tapi teu nyaho lamun eta teh nipu geus biasa dipake teh ya sok aya nu kieu pan aki-aki nanya gini jang naon wedal sakane kitu nya ngajal teh urat abdi mah cenah rebo tah eta teh tukang tipu ngaranna nama ke tukang tipu ai kitu waktu bijil ka alam dunya geus inget rebo sing barang bijil boro-boro kainget rebo luhur handap kaler kidul teh apa nangis gede makanya rebo tah eta tukang tipu itu cek Nabi manta kabaro ala takaburi puasa rakatun lamun jelema tukang tipu deui baya karasaeun yan hasil nipu teh kumaha itu da barudak sok kitu lamun ditanya teh ngaku jang naon wada jadi mah rebo ieu geus kaukur ku ilmu ieu jelema nipu diri ya tipu deui ku ilmu itu cek ilmu jang sing inget nu wada rebo mah kahareup ti kusruk ka tukang nangkarak oh tembokeun lalajoanan nu wada rebo mah rebo kemis jumaah daek teu daek nu wada rebo mah tahlil mimiti poe jumaah lamun mundur ka tukang bakal nangkarak nu wada rebo mah rebo Salasa Senin nu wada rebo lamun gering mimitina Senin hubul weh dibawa ka mamana ge lila lamun nu wada rebo gering mimitina Senin matak nu wada rebo lamun gering mimitina Senin antep dibawa ka mana ge mah bener engke teh sorangan ya kitu teh nya watakna sulit ati itu sulit penyakit teh nu wada rebo mah teu payaan mun ka batur teu panujuan lamun mere ka pamajikan isuk-isuk mere lohor teh ditanyakeun deui teh mah sulit mah kitu lamun lalaki geus nanyakeun di budug lohor eta rebo geus masalah matak tara lintuh nu wada rebo hatena sulit penyakitna lamung ngeus dak watak sulit mah kana lamung beunang penyakit mah wah rebo aja mah tinggal nungguan jumaah weh tahlil geus mah bener kitu nu ada rebo mah teh sak lalajoanan ka batur teu panujuan itu manehna ku batur tara dianggap teh ada rebo mah kitu sulit tah itu matak mun bijil ulah rebo nu geus kitu bener itu ada nawe cenah di kemis wah jelema kemis mah jiwana jiwa kokoh teh dibabuk mah teu disada itu teh itu nya kajian awewe tang-tangan mentage hate manehna teh hayang mere mah keked deh nah eta mata lamun teu mere wae kemis geus masalah teh nya ada nawe cenah di jumaah wah jumaah mah nyanangul wah dulurna alus den poe Sayyidul Ayam yaumul Jum'ah raja poe teh Jumaah lain bijil jelema raja poe Sayyidul Ayam yaumul Jum'ah dipake bijil ku jelema mah wah dulurna itu udah Jumaah teh naktuna genep repok jodoh kudu biji 12 ai geus benang genep nek nang ka mana baturna matak Jumaah mah kudu jeung Jumaah deui eta repok ngaranna kumaha repok engkena paehna bareng repok
Itu jadi henteu ngabangakeun tatangga lamun pas teh saimah kitu lamun ngegali teh saimaheun gitu nu terepok mah sok ngeureuyeuh lalakina heula karek ngarenghap tatangga teh hos mah jiga jadi ngali deui tah eta teh kurang repok itu adina we cenah abdi mah Sabtu jelema leukeun biji Sabtu mah saumur-umur mah pageh jeung duit gede sok teh nyali nu Sabtu mah alah paeh jeung beunghar mah itu awe sedisakeun lalaki usaha salah bijil lah kitu nah bongan ngaku coba lamun urang jadi jelema jujur tanyakeun ka aki-aki tukang ngitung ki coba pangramalkeun pangitungkeun nasib abdi itu da abdi malahir ka alam dunya teu inget poena naon cing pangitungkeun abdi wadana duka soak tukang ngitungnya ka jelema jujur mah eueuh hitungan jelema duka tah da aremung jujur deh nyararaku we nya babari katipuna matak di alam barzah oge di alam kubur aya aki-aki maot barang datang langsung ditanya cuk malaikat ki sabaraha taun anjeun di alam dunya dawak nepi ka ringsak kitu sia batur-batur jarak jagi alah kekeyeungkeungan itu lamun jelema jujur ngacung malaikat uinga bijil teu eling teu nyaho beurang teu nyaho peuting paeh teu kanyahan korolosna kesimpulan uinga teu nyaho umur uing tah eta jelema jujur cuk malaikat sugan cenah tetangga maneh aya nu apaleun kana umur maneh aya sanu apaleun kana umur RT moal aya nu apaleun kana umur jelema iwal ti RT duka di dieu mah parurah sabab sebagian tugas RT nyatetkeun setiap wargana nu ngalahirkeun sami pernah matak umur jelema ayana di RT kada teh da buku lawara ting sengke dipanggil aki-aki ditanya di itu aya nu apal aya sa RT panggil caina mangin keur kebon RT aja nya kepaksa RT di bawah heula ka alam barzah penting aki-aki ditanya itu ada itu deh RT pinter deh teh bener saya iya rakyat anjeun itu malaikat upami nuju di lemur mah ieu teh rakyat abdi ayeuna mah sanes tah pinterna RT meureun sieun diudag di kadeunya elah aduh waspada RT sieun balik milu jiga nama matak upami nuju di lemur mah ieu teh rakyat abdi tapi ayeuna mah sanes gitu aya RT aya naon cenah malaikat manggil kami itu keur ngored baduli urusan ngored mah ke dieu penting ieu saik nayakeun ya aki-aki sabaraha umurna oh nya loh kabeneran ieu bukuna dibawa sailikan tingali ku RT ceuk Pak RT dina bukuna teh malaikat ieu umur aki-aki teh 80 tahun pas jeung poe tahlil nu kahiji berarti jejeg geus cenah teh aing nayakeun sakitu ka kebon deui sia mah pulangkeun deui ka kebon ngore deui we ada kade teh kamana-kamana ge buku eta mah ulah tinggalieun bisi keur balanya di pasar dipanggil kudu balik ke lama cilaka pesakan buku eta mah ka mana oge gitu geus cenah ka itu balik ka kara aki-aki ditanya ki geuning umur anjeun teh 80 tahun cek RT mohon bae Daudi mah teh nyatet itu jelema jujur terus kumaha cek Allah potong 15 tahun bonus potong 15 tahun naon sababna dipotong Allah teu ngawajibkeun ibadah ka jelema nu can baleg 15 tahun bonus tah urang ge kalepasan teh coba lamun 15 tahun hos mah moal loba permasalahan ieu mah ngeureuyeuh geus kieu mah kacau leuwih ti 15 mah tu kalimuna madak ulah sok kalalangkunganan jang 15 hos 15 aman ka itu na ge kan batu kong siya boga motor ini penting selamat gitu kakara ditanya bima kanu yaksibun setiap nu dipinamal ku aki-aki ditanyakeun ku malaikat 80 canak 15 tahun berarti 65 nah mimiti ditanya tilu heula ki salila 65 tahun anjeun di alam dunya sabaraha kali anjeun dicukur pang heulana ditanyakeun dicukur
poho deui we dicukur cita ku malaikat. Mangkaning malaikat teh ngajingjing gada dua siki nu hiji cadangan nya bentukna awas kadu cangkangan didamelna tina wajah menang jutaan tahun di neraka khusus ke ngagebug hulu jelema nu poho dicukur. Gitu. Ki sabaraha kali dicukur kalaluak ya. Untung ada malaikat teh ameng ka dieu. Lamun ulin ka dieu nu dicukur mah ruksak. Lain heureuy. Nah Yasin bimakanu yaksibun. Mata kadieu barulah jarang dicukur, bising poho deui. Itu mata malaikat teh nanyakeun. Itu ajengan sabaraha kali dicukur was teh boga didiliwan. Kitu sakitu ge apa? Nu karep dicukur kieu mah paduli santri ustaz ajengan dia timpah wae poho mah. Mangkaning teh gada teh nu pangalitna teh 35 ton. Khusus kanggo ngagebug sirah jelema nu dicukur poho deui. Geus kabayang nu dicukur mah diancam lah. Nya lamun turun malaikat ke alam dunia ulin kata makan loba nu dicentang ke malaikat. Tepung di jalan Pak sabaraha kali dicukur kalaluak lieu kadeu umat nanten. Itu kebot sirahna peleteng coplok sirah jelema dauh baudan. Teungeuy camakan teh gara-gara di Madinah we ditu. Jeung mau isum ngahajikeun nya umroh we ka Madinah huluna wungkul. Itu hayang jeung awakna malaikat bujurna tinggalin centang deui di bujurna kakarek nuturkeun ka itu huluna balik. Teh. Teu mau ulah lawora teh. Dasana seureui. Wis tadi kalau bani nyaritakeun neraka urusan dicukur mah teu daekeun da manehna aya gunul. Nya kitu. Ulah lawora pokona anu gunul mah digebot teh. Ngeus. Ruksak. Nya. Entak sok kaina. Itibar pilih ku urang. Itu mending digunul digebotan, mending dipanyangkeun buuk nyerakeun aki-aki, teh mah pilih lah. Ai dipanyangkeun era geus kolot, ai digunul kada digebot teh. Kitu eta mah pilih nu mana we lah nu kira-kira geboteun. Itu turun teteh kana mastaka bu bapak teteh cepil ditaros jelema nu hayang ka sawarga maruk teu ditalungtik salila 65 tahun eta jeuli dipake ngadenge naon wae cenah ki kudu apal kabeh teteh salila 65 tahun teh ngadenge tongeretna ngadenge bajeuna ngadenge nu ngaji teh kanggo naon apan bakal dihisab engkena bakal dihitung diangon nu sae sabaraha kali ngupingna diangon nu awon sabaraha kali engke dihitung. Itu seueur nu sae dikasawargakeun nya seueur nu awon mah dibor we kagok tatos. Gitu. Ibu kagungan cepil pengasihan Allah nya kagungan bu cepil alhamdulillah untung Allah teu nganyukeun sabaraha cepil teh bu 2 tah kitu jelema linglung mah ai teu ngaji mah sok juga bener tapi salah nya cepil teh hiji bu 2 setenan liangna daunna sabab lamun cepil aya 2 bakal beda dedengean. Gitu. Lamun ngadenge goong teh ceuk nu katuhugung ceuk nu kancamat tek. Berarti 2 ai gung keneh mah hiji tah kudu apal kana jurmiah teh kitu nya tinggal jurmiah mah paburisan. Nya alim-aliman kana neraka kumaha jalan itu jalan ieu teh lempeng ka dinya. Itu ini maknanya kitu bae teh di etang nguping salami 65 tahun komo jelema baheula mah nya jelema baheula mah da umurna pararanjang 800 tahun 800 tahun yuswana teh aya nu nepi ka 1000 tahun itu jadi di mana maot teh itu wareg udar iderna di alam dunya na ai 1000 tahun mah ieu mah 60 70 teh ala geus kekeyeungkeungan eueuh eta jelema atuh lemur urang ge can ka ider kabeh kala geus rek paeh manten jelema alah nya
nya Aldi Emut tahun 80 nuju ngaos di Bandung paling kalirin lapang Husein Jebogo jadinya muncul logika pandangan logika sanes hukum cek akal jika nama Kiai Ustad ajengan teh kawas musuh jeung dukun ya dah pastilah masyarakat umum Jebogana ciri kadinya Aldi mau ningali karena masalah permusuhanana naon perbedaanana bisa jadi teu akur kieu matak milarian jelema kolot di mana aya jelema nunggu serada kolot meusan ai 100-200 tahun mah lain kolot ya budak kamari sore nih kitu lah komo 80 tahun mah udah kamari pisan itu eta masuk cingkare yeungkeung saten panipuan jelema 80 lempang ti jagjag eta teh nipu sabenerna mah beranghakan beuki digawe mung matak lempang teh kitu angkog-angkogan bayar dipercaya ku incu da eta nyarekan incu mah bedas keneh berarti nipu ku kitu gae teh nya teh matak lamun aya aki-aki nini teu daramang entong dicana ka rumah sakit jelema olo-olo mah kalah betaheun sulit lanong gae teh lanong aki-aki mah anu paling sae lanong nini eta pada diangomangan teh kajen lamun aki-aki gering cobi abusan gaang celikna lamun teu ngadereng-deng henteu kudu dilanong asal dibasihan gaang oge lari moal beunang diudag ku budak ngora oge kasebut dibawa ka rumah sakit mah kalah nampunya katuhun tewak udah ngeraku genepan mah nini rarampeolan tewak sup gaang dipasihan genep ke edan kasih bangnya malah kena mobil burung lari gitu lanongna nyamenak saura rencangan ayah cuma kolot di kidul aja urang tiang nyaka pernah ku Aldi di mana di Surade ya di Jampang dugi ke tempat aki-aki teh 15 km jalan kaki cek urang Jampang eta teh jelema teh sakapeung kapenak lamun alus milik papanggih goreng milik mah moal aya tapak-tapakna acan ahkeun bae da sakaloge kudratul abdi kasbun nu penting mah urang berjuang usaha hasil jeung henteu mah kumaha nu ngarasakeun we mapah Aldi ti Surade ya sadinten sawengi nembe kapenak aya alhamdulillah tak aki-aki teh ditanya teh ku Aldi umurna teh 486 tahun oh ieu jelema kolot bener ya itu Aldi henteu nanyakeun hadis dalil ya da keur dipondok keur dipelajari nanyakeun sumber ilmu anu biasa dianggo khususna di Indonesia ya mayoritas umumna Subang Utara itu malah ka urang ge ngararango di mana sumerna itu dertejang hati-hati sing horeng eta ilmu teh jero nama tina Quran itu nya tina Al-Qur'an lamun hitung-hitungan eta karya wali asalna tina Al-Qur'an palak hisab ijtihad cek wali sing saning jalma anu ngagali kana Al-Qur'an tanpa ngaji alat bakal jadi jelema dolun mudilun nya doraka nya ngodorakakeun nya sesat nya menyesatkan tapi jelema bodoh butuh matak digali ku wali palak hisab jeung ijtihad muncul karya wali ngaranna lain ngitung tapi hitung-hitungan naon karya wali teh manis pahing anening aboge eta jerona palak hisab jeung ijtihad ulah jeung musrak musyrik kira-kira teh apal mah teuing gitu daripada matak nyilakakeun kanya wali keur ka jalma anu bodoh dae kana ka Al-Qur'an mah kitu jerona itu dipapai Galdi tapi ka urusan ngaruat saha penciptana wali ka 10 itu da baheula mah muludan oge teu aya jelema nu wani nyebutkeun wuludan teu aya naon sabna di Indonesia agamana Hindu jeung Buddha lamun nyaritakeun muludan dipaehan usada ge teu nyambung jeung warga Indonesia
matak baheula mah muludan teh disebut nate hajat peling, maksudna mi eling, tah pinter jelema baheula kitu. Itu kabeh dieunakeun digenti bahasa peningkatan kunaon ngaruat. Dina kitabna warawahu, tah ngaruat teh aya na kitab ngan ngagalikna hengker. Itu muncul we sifat kepribadian nyawaan tupaya musyrik lain musyrik belet teman. Gitu akhirnya cekcok ustad jeung kolot. Mata lamun muludan aki-aki sudi cenah ngaruat ge teu hadir eta ustadna. Tuh ya dari ngaruat ustad kalalabur ka jeung nyarabah heula cah kitu geuleuh sia jeung moe tah jelema teu anggeus teh kitu teu katahan. Kaluhur teu ngapung ka handap teh napak. Jeung tibatan jadi dulur malah jadi musuh. Gali naon ilmu nu dilakukan ku jalma di alam dunya nu teu aya dina Al-Qur'an ngan ngagalikna nu teu nepi. Itu ngaruat teh ngariwayat, kemudian ngariwayat nabi, ngariwayat nu nyunatan geuning teu musyrik nya. Ayeuna cenah sok di lemur, ayeuna ngaruat lemur alus nyaritakeun sejarah lemur supaya tararangeun anak incu nu aya. Neng Aden Ujang Nyai ieu teh lemur teh baheula mah nyaho kanang maung nyaho kanang babi. Kusabab karuhun urang baheula nyaho bakal loba jelema nepi ka dijieun ieu lemur. Bari jeung can aya beko, can aya pacul. Itu ngaguaran gawir oge cukup kuleungeun. Da aya ilmuwan kolot baheula. Nepi ka jadi rata nyieun imah hayang panjang umur eueuh nu ku gedong. Lain teu kuateun jelema baheula nyen gedongan hayang panjang umur. Da jelema nu imahna gedong mah kabeh pernah umur hirup-hirup geus paeh. Gitu. Sok tingali jelema nu di astana tingali nya nu di ruang cangkangna jelema di handap taneuh di gigir taneuh di arug di luhur taneuh dengan jelema paeh nu di arug kitu mah. Dara urang hirup-hirup teh nyieun imahna di handap taneuh gigir ku temokan da taneuh teh teh kentengna Jatiwangi taneuh wungkul. Hirup-hirup geus paeh teh teh. Itu matak jelema baheula mah hayang panjang umur moungan tara make taneuh. Tara nu baheula mah gigirna ku awi. Itu nya tihangna ku awi, handapna ku awi, bilikna ku awi. Kentengna ge tara aya nu muku taneuh, sabab ku taneuh mah nya teh sok ponok umur. Komo ke Jatiwangi sok ponok umur teh ku taneuh mah. Nya kentengna ge ku awi dibelah taplokeun ngaranna si Wahab. Budak ayeuna mah aya nu apaleun. Teh awi teh lamun ditaplok-taplok teh eta kenteng ngaranna si Wahab. Teu apa jang? Apa nya? Matak panjang umur nu baheula mah. Itu nya matak mun ngangaranan budak ulah si Wahab. Baheula sok dipake kenteng teh teh. Gitu. Panjang umurna ke nu baheula mah. Da imahna ge lega. Itu panon poe meloncor abut ka imah jadi temus penyakit-penyakit teh sarianeun. Paena mah mental. Bumina di kacaan, sinar panon poe nyenter kana kaca teh malikna teh mantulna teh ulah lalawara jadi muncul hawa panas. Matak saur parura ayeuna cuaca ekstrim ieu karya jelema ceuk kalau wala tufsidu fil ardi lamun hayang kuat tong diraruksak. Ya mapan imah ngerakeun teh di kacaan, dah hayang ajur sararea. Gitu mah di kacaan sararea panon poe teh keur moncor. Mental deui balik jadi hawa panas. Itu leukeun parurahna mun carek tunang mah. Geus ku awi deui kitu lah. Panjang umur kutu mila. Nya. Tumila tongo de weh baheula mah tapi panjang umur kutu mila ge jelema baheula. Geus eueuh tumila mah paronok ayeuna. Itu. Da 60 teh tinggal hirup ayeuna teh. Seperti jag-jag. Itu nya. Ta eta sejarah nu baheula teh. Wih deui nya. Tah jang saatosna dibaca Allah nepi ka ayeuna sok aya nu Allah. Itu. Beratkeun hamzah mama harkat, jaerkeun harkatna hamzah jadi ilah. Itu cek ilmu mantek kullu ma'budin ilahun. Setiap-tiap nu diyakini, setiap-tiap nu disembah eta teh pangeran. Itu mata kalimatna nakiro, hartina bayatak. Baheula mah disebutna teh Allah atawa ilah.
hartina pangeran setiap nu diyakini pangeran da zaman harita mah pangeran teh aya 684 bus abring-abringan pangeran deh gitu urang mah hiji teh wawuh nepi ka ayeuna ge ngagulung bercama pangeran jatuh nu gapleh wae aya itu kumaha seneng ya wal percaya nu teh apa kana sejarah nah make bayata kitu apan jelema teh percaya na jelema bodoh mah ku bukti jelema baheula mikir moal aya urang lamun eueuh pangeran jelema kafir ngaku ngan tetep urang mah bisa leuwih yakin ka pangeran teh hayang pangih salol mah ulah ngaku nepi ka teu pangih-pangih acan tilang bara ngaku baraya mah terus mikir kana badan urang hirup menang nyeun pangeran naon nu karasa ku urang oh cirina hirup jalma teh badanna haneut kajen gering teu aya jelema nu boga penyakit panas teu aya tukang tipu eta itu kunaon cenah bu putra teh ieu cenah teu damang panas jelema linglung lamun budak panas dituna dieu mah burung kahuruan geuning teu haneut teh kitu sok kalawasan deng moal aya nu mangku budak panas mah ieu mah haneut disebut panas cekal awas ya adalah hudunuka kami bakal ngajadikeun kana kecapna eta jalma mun budak panas langsung kahuruan jeung imahna ge can aya jelema nepi ka kahuruan imah wah dongeng matak ceuk manehna itu badan urang haneut moal aya nu bisa haneut atawa panas kana badan urang iwati seuneu muncul logika oh berarti pangeran teh seuneu matak urang majusi mah mangeranana kana seuneu sagrup majusi mangeran kana seuneu itu zaman Nabi Musa alaihissalam eta seuneu nu diaku pangeran ku urang majusi dipareuman ku Nabi Musa teh kalah ngagedean itu teu pareum itu sagolongan deui sanajan awak haneut ge cenah itu dieusian mah beuteungna teu barang dahar mah da mah burung gempar jelema mah itu nya kasenengna urang ditu zaman harita tararuangna teh kana roti mangeran kana roti kitu udah ganana logika matak jelema harita mah ka sawah ka kebon ka kantor ge tara tinggalin di kantong kaneron di jerona pangeran aya nu mekel 7 sewang nu 5 sewangnya kumaha boga-bogana we lah lamun ibu nuju ngaramet perih beuteung pangeran ieu lapar kop kana kantong naone nu beunangna aya kanyutna aya pingpingna aya huluna piteskeun lapar sia pangeran saep opat teteh hulu pangeran teh jag-jag deui nuhun pangeran kitu mangeran kana roti ceuk sagolongan deui sanajan beuteung subuh awak haneut ge da panon poe majus masa mau burung gempar jelema mangeran kana panon poe uyah-uyahan pada boga pangeran bahkan di Mekah pribadi itu di Mekah teh aya pangeran meunang nyieun tina arca seueurna 684 dibabad ku Nabi Ibrahim saep 682 nya sadua panggedena Lata jeung Uja itu anjur setenan ku mukjizat Kangjeng Rasul lahir ke alam dunya bubuk pangeran majusi pareum roti jare di batu Pak itu madak aramakeun mitur Muhammad yang lahir ke alam dunya dia pangeran aing lah cuman dihakan ya itu mun lahir mah mun aing gonol itu tah mukjizat Rasul mah itu amruk malah diurang oge di Indonesia saimah teh boga pangeran teh 2 sewang sajodo unggal imah ge teu menang henteu boga pangeran teh sajodo ditunana gegereun hawu jalubi kangge sok didinya keur naon pangeran dituna didinya supaya neuleueun ieu jelema teh ngejo henteu kitu matak pangeran teh jauh ti hawu nya sanes aya ustadan encana aya ustadnya harita mah nya kakarek rada bau-bau gitulah gitu jelema saliwat itu cuk ustad haram teh itu nya dilaanan barubuk anjurna mah ku lahirna nabi keneh
ngan ku masyarakat urang harita masih ninung caka pangeran eta matak diganti pipir hawu teh ku ruas uyah baheula mah nu uyah teh signa ruasnya Pak gigireun hawu eta teh gegentos pangeran itu matak uyah na ge lamun dikodok teh sebeunang da butuh tuas atuh itu kalah monokan jerukna ge jelema baheula matak awet uyah teh nya muli opat leunyeur ge ruasna tilu turunan itu tara beak teh da bueuh teh di polongoan ongkoh hayo dorojoku kokod galah monokan kitu nu baheula mah teh nya matak baheula urang Islam jeung urang kafir kungsi silitanya cek urang Islam hei urang kafir maneh boga pangeran teu boga moal aing jauh pangeran mah di mana tuh di babakan kitu batur mah yu sabisa yang panggih antur ke pangeran. Nah orang kafir nanya ke Ustaz, "Dad, saya boga pangeran?" "Boga, di mana?" "Teu nyahoan." Itu kalah paeh eta Ustaz. Itu jeung debatan nganter ka pangeran nepi ka ieu gasok teangan Ustaz. Tarewa ku jararea. Tad belah nipu itu ka aing, si pangeran-pangeran atuh aing hayang panggih salol mah. Geus Ustaz burung pinah ti lemur ieu ge. Ulah sok banguran. Nya. Jelema ayeuna teh geus palalinter. Ya, Ustad ngarora gara de amek gitu ilmu teh dihijikeun jeung nafsu biasana ibu-ibu nuju salse marotinan teh sok aya 60 mah pas usum digarawe meureungan aya opatan nah barang lol ge Ustad teh geus burum beungeut teh amek meureun pada aya opatan padahal cek urang opatan ge jelema teh lain jurig sok gunung barang bos teh teu uluk salam deui da amek meureun itu ibu-ibu satong neman-neman teuing hirup teh ka sawah ka kebon itu teh usah gede amak teh itu tong handam-handam teh ya ka sawah ka kebon hayang duit mah saya nyuhunkeun ka Allah awe teh ngadengepi duiteun mah bolotot itu Ustaz ngadengepi duiteun ken ya Ustaz ku aing tewak engke itu beres serotin ibu nu pinter mah tarawih tuturkeun Ustaz ka bumina ngijiprit kareret mana ke Ustad ibu gening teh uih henteu Pak Ustad itu penasaran nu tadi teh ya cuk Ustad ngomong naon aing tadi kalepasan baca ya baca ibu atuh ka dieu supe ka jero cali ka ibu-ibu teh aya naon cenah Bu Pak Ustad peryogi ka uninga abdi teh ka sawah ka kebon unggal poe teh lain ku daekan lain ku getol butuh duit ngan di kebon eta teh ti zaman aki abdi ge duit itu madak kalah murungkut leungit jeung duitan aya duitan mah tadi saur Pak Ustad cenah hayang duit mah nyuhunkeun ka Allah atuh lain ti bareto gitu ini ti Ustad ke malangkem deui nya lain ti bareto abdi teh meureun moal ka sawah ka kebon yuh jelema tukang ka sawah ka kebon teh tingali ku Pak Ustad eueuh nu walagri hawu kabeh oge wadah geutin apel itu ramo suku salancip-lancip dihantem kana kotakan bararejad mah ayeuna teh teu beunang ditilepan mereng salaki abdi ge sakapeung neuleuh sakapeung teu gilaeun mereka nah bareto mah unggal panggih lalaki teh ngajak sasalaman ayeuna mah gigibrig gitu pajar teh teu boga dosa jeung padahal lain teu boga dosa diajak sasalaman teh ngait teu beunang dilaan Mereka selamat teh setahun sekali wae lebaran. Wah, mun teh Idul Fitri sudi. Jadi kalah pageuh. Gitu. Purang eteng da melengkeun eta teh. Nya untung dirawatan ge geus pararageuk gitu. Karena duit beki kokod alah kasap. Mun teu kagok hirup mah Bu. Ngaruang maneh. Gitu. Ya mah. Matak oge. Sidake Pak ibu-ibu teh. Kumaha tuh ibu? Sumuhun abdi teh sumpah sematayna mah moal ka sawah ka kebon deui.
cobi lamun doa naon cenah Pak Ustad kadiekeun mun selawat mana lamun puasa sabaraha taun itu abdi manek nyohonkeun duit teh ka Allah itu moal abdi manek keureun keneh cenah da keur bakal mah dahar mah gaduh pamasian ti Pak RT beas raskin itu anu teu matak lintuh teh itu da teh raskin teh teu matak jagjag ngan hirup pungkul jelema dahar kana raskin walumpang lagi angkog-angkogan kaharep 3 ka tukang 2 teh jaragjag wah piraku buktikeun mun nya jalma tuangna kana raskin jaragjag lalumpangna narepi ka masjid ning eueuh nah eta ciri lumpuhna mah teh jaragjag teh eta mah murah barang alus mah tuh untung dijual gitu mah dibikeun teh mah nganggur kata kita udah hararawu ke mana kayak gitu ngasa keke da tugas pemerintah mah teu pabelit jeung salat nu kapenaku adi mah tugas pemerintah mah supaya jalma teh warga teh harirup nya itu teh kudu jagjag nu penting hirup matak pemerintah ngayakeun rumah sakit ngayakeun puskesmas teh ulah-ulahna paeh ngan jelmana baradegong ayeuna dibawa ka rumah sakit aya nepi aya hos ceuk pamarentah sinah hirup apa itu baradegong jelmaan itu sinah hirup pungkul alakur calager bager sakitu we teh mah moal salat lain pakna bagian ulama matak cuk Nabi wa idza sholahal ulama wal umaro sholahanas bersatu ulama jeung pemerintah sholahanas bakal genah ka rakyatna wa idza pasidal ulama wal umaro pasadanas awut-awutan bentrok kiai jeung ulama jeung pemerintah pasadanas bakal awut-awutan rakyatna sabnu disebut rakyat teh lain jelema bodoh teh nyahoon kaler kidul nya disebut rakyat seten pedah teu gaduh jabatan. Sabab jelema di Indonesia dibagi 3. Setiap warga Indonesia nu teu gaduh jabatan disebut masyarakat. Setiap warga Indonesia nu gaduh jabatan disebut pejabat. Lamun dihijikeun masyarakat manirakim mati bae mah. Itu da ayeuna mah dilelempeng bismillahirrahmanirrahim kalah maceuh geuring aja. Bae mah aya budak bisul. Itu tu cenah aya amil cenah bisaeun ngajampe bisul baheula mah teh nyahoon doa nya emang bahasana kitu ceuk urang bawa cenah ka amil jampe itu terojo ceuk amil kunaon cenah jang ieu cenah gaduh panyakit nolol itu da baheula mah teh nyebut bisul panyakit nolol panggil disebut nolol eta mah panyakit teh nu ngelok nolol matak disebut teh panyakit nolol itu cuk amil teu boga ka era coba kita ti Allah negara rata aja sih mau kalah nolol teh cuk urang jampe gitu kolot baheula mah jampe na beda make teori dia nya juga nu ripuh lah kolot baheula mah teh jangan laan calanana nongeng sajang nongeng budak teh pureum ja kudu pureumna naon ngadua baheula mah amilna pureum dikitu rep pureum kitu ngaduana cara ditamprakeun kieu sablamun ngadua namprak kieu nagrak teuing jelema loba pangabutuhna gitu mata ambil mah ngaduana kieu gitu nongeng janjang ku aing urang jampe bismillahirrahmanirrahim timpu ge bisueun teh mung serat saharita eta aya doa mati sekejap gitu bismillahirrahmanirrahim kejeret langsung ngalalep tuh cek aing oke gitu mati nya aya ibu-ibu bade ngalahirkeun hararese deuk aja cenah bawa ka amil jampean ku amil kitu jamil peureum cenah bu peureum terus amil macan eta ngadu antara kieu kitu kanu hamil mah peureum jabu peureum gitu bismillahirrahmanirrahim dat teh beuteng awet teh direunteut ngajreng budak tepat maca bismillahirrahmanirrahim itu aki-aki paeh henteu hirup henteu bangan nungguan kami sajang kan sih aing urang jampe nu pareureum itu keluargana teh pareureum kita
baca nada mah sageduna bismillahirrahmanirrahim krep dibekam pae aya ilmu mati teh baheula tara paranyang alah ayeuna mah wat cecengkeulun nyebut amino ge wah teu kaler teu kidul beda barokahna nu baheula mantak ibu-ibu kayak gitu puasa jeung mana cenah dua anak ka dia mun puasa sabaraha tahun aing itu bere weh da merencuk ustaz aing teu dibere aing kalepasan tadi aing dibere da dua teu geus dipapai kabeh ku aing nu jadi duit itu mah era ieu cenah bu amalkeun itu dan nyahona ibu-ibu memeureun piduiteun ditubruk nuhun Pak Ustad beri sujud bade diamalkeun ku abdi nek eureun abdi mah kasaah ka kebon balik we ka lemur datang Pak Ustad jeung ede sabaraha ribu entong dihitung meureun sieun katempuhan baca mah baca puasa aja Pak Ustad montong ge bisi pae Ustad geus kawalahan eta mah deluk teh ibu-ibu wirid pamere Ustad teh saminggu beas nungtut orot bibir geus rada berat meusan duit can datang keneh wae nah cenah dua teh rada kebluk nepi ka sabulan beas geus eueuh sakarung bibir geus rada hese diengapkeun hantam eta berenang duit can aya keneh wae ninjak 2 bulan pan beasna tumpur dia karungna duit can bijil keneh wae bibir geus teu bisa dibalemkeun pusing akhirnya mah berenang wah cul kertas digesek kumanehna tasbih babetkeun koreleng ka dapur meureun kope kena arit ngingkrig we ka Ustad geus teu punten deui da amek ti bulan itu keneh blus ka Ustad oh geuning ibu ka dieu heutan jelema amek pan geus teu beunang dibawa ngawadul aya naon cenah Bu lain aing rek nanyakeun we tad naroskeun naon Bu ari eta doa anu dibikeun ka aing teh kadawarsa nyebutna teh doa kadawarsa ulah lalawora ka jelema ayeuna mah dingeus dikadawarsakeun kitu mah pan kacau terus pinah isukna teh Ustad ulah teu aya doa nu bijil duit teh aya Rasul oge teh aya doa mah keur ngabarokahkeun kana hasil karya mun urang usaha beunangna syariat tina usaha hayang barokah dorong ku doa itu ai doa bisa bijil duit mah Ustad mah aya nu bijil teh mah ngremaneh jeung mal dibikeun doana ge dibutuhan Ustad ya gitu doa sakarat doa duitan mah ku aing serangan ka moal jeung alafrak Ustad gitu aya Allahumma bijil duit mah ulah lawora itu komo jelema ieu pala linter tapi itu sejarah ngadoa mah ngadoa we komo diudageun kana ibadah mah pan lalakon urang dua lalakon deui kade ya hiji urang di mana tos aya di alam dunya bosan ya di alam dunya moal diantep ku Allah ge bosan burung dipaehan itu anu hayang keneh mah nya ngeureujeuh lah itu anu atos-atos ge ku Allah nu bararosan mah dipaehan wae nyaeta dialihkeun ti alam barzah ti alam dunya ka alam barzah hirup di alam barzah teh di mana jalma teh seep di alam dunya teh nya sapotong-potong acan aya di alam barzah alihkeun deui ka alam akhirat jadi dua lalakon deui urang teh nah anu kedah diemutkeun tah ieu mengkaji teh setiap hirup butuh ku modal hirup mun ayeuna urang di alam dunya di pasian yuswa ku Allah 70 tahun yuk urang hitung tuangna sadinten sabaraha ngaleueutna sabaraha jajana sabaraha itu hoyong bumi hoyong mobil sabaraha modal urang sadintenna kalikeun kana 70 tahun ya bayangkeun ayeuna lamun urang ngalih ka alam barzah geus boga modal sabaraha keur di ditu matak Allah nyaaheun bisi urang sangsara cek Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sok anjeun mumpung di dunya gugunuk keur bekal engke
saburang di ditu nah hirup beda jeung sato hirup di ditu teh asli nak jelema moal aya cangkangan kieu sab lamun cangkangan model kieu nek ka sawarga nek ka neraka ge rugi potongan kieu lamun jalma doraka di alam dunyana bawa ka akhirat asupkeun ka neraka moal lila celom paeh weh teu kaci jelema doraka ka neraka saan celom mah kudu heubeul mata kelaan cangkangna bus teh ka neraka nyaranteng di ditu teh aya nu 700 tahun aya nu 800 tahun kumaha betah-betahna we lah itu di neraka teh itu tak sesak meulem di neraka bersih dosana itu kakarek diangkat deui ka sawarga matak di ka sawargakeun teh hararideung cugurung ka sawarga saya teh jelema lain jelema menang meulem tuh gitu nah itu menang meulem dikaitukeun setan da kitu ya sakapeung hejo sakapeung hidung beureun jelema tutung lah kumaha nyata ke alam barzah alihkeun deui ka alam akhirat matak urang ayeuna di alam dunya teh gugunuk bekal dua lalakoneun deui bari jeung waktuna teu aya tungtungna di akhirat di alam barzah onaman tinggal ngadaguan saeb jalma we di alam dunya tong aneh lamun ayeuna di alam dunya brok sakali nu parupus teh 200 300 itu nya itu keunaan teh supaya gempar we kabeh naon sabda supaya gempar nu di alam barzah mah nu di alam kubur nempo urang harirup kieu teh pusingeun naon sabda da moal waka di ka akhirat kan kasebut kana jelema hirup mah itu madak ningali urang teh bener cenah eueuh kanya teh jelema ka aing geus kesalna aing di alam barzah ngan hirup nembar teh pusingeun nemba urang teh komo nu panu ngajuru mah geus gegejlig eta geus jual di wae anu anyar kitu teh rajin ayar ada gede musanya kakarek disunatan akina gitu ya ada wih kana inti persoalan sohibul bait di dieu ngahitanan putrana syukuran sanes atoh dumeh parantos ngahitanan putra emut kana dalil nu tadi yen putra teh amanat ti Allah taala itu matak ayeuna kuramana tahap pertama ngajalankeun amanah Allah ieu putra teh hakikatna diislamkeun kuramana dahitan mah hukumna sunat nya teu wajib boh istri boh pamegat komo istri mah pamegat oge teu wajib teu disunatan ge teu naon da moal aya nu 8 deupa teh disunatan ge kan antep hayang nyaho nepi ka perapatan cuman manyangan kan hukumna sunat ya ada teh pangpayun-payuna jalma di alam dunya anu dihitanan teh Nabi Ibrahim alaihissalam eta pangpayuna lamun dihitanan wajib berarti jelema ti zaman Nabi Ibrahim ka Nabi Adam jelema doraka kabeh dawuh nu disunatan itu di zaman Nabi Ibrahim begitu Nabi Ibrahim dihitanan henteu langsung salam dunya disunatan henteu eta we hiji itu komari ibu-ibu mah da awewe mah boga budak awewe mah leukeun teh mah jelema sulit teh udah ningali lalaki cenah disunatan der awewe ge disunatan cek urang mikir ari awewe naon sunataneunana atuh barang sakitu-kituna disunatan atuh eueuh meureunan kitu moal naon teh disunatan oge da pamagat teh matakna naon nya itu hukumna sunat ngan hakikatna mah antu adul amanah ngislamkeun anu janten putra matak bade ngahitanan teh niatan dina mana Gusti abdi sejang ngalaksanakeun amanah Allah sejang ngislamkeun syariatna putra hakikatna mah amanat ti Allah taala ulah jeung dijebrod wae hanas budak diteuk-teuk jadi ibadah henteu itu kan ngarurugi parabot budak ya gitu ya ade dan itu beditu mah komo di Indonesia mah keur mah agamana agama Hindu agama Buddha itu mata Islam teh beh dieu wali salapan ge harita mah masih keneh agamana Hindu itu kabeh deunakeun Islam seten aya nu pangorakna di antara wali salapan teh Prabu Kian Santang putra Prabu Siliwangi eta teh agamana Hindu tadi teh itu
ngan kusabab Prabu Kian Santang teu aya nu ngelehkeun, teu aya parabot anu bisa tembus kana dagingna nya, akhirna neneangan jawara di Indonesia. Di ider sa Indonesia sugan aya jelema jago kungsi ka dieu ge tah harita nya. Prabu Kian Santang kungsi ngan can aya jelema harita teh nya, aya ge tongeret, wah kagok nya tongeret mah liwat terus udar ider di Indonesia teh menak nya aya koran ya, bahasa Arab nama khobariyah, koran teh khobariyah. Jadi pantes benerna, pantes bohongna. Bener pantes dati nyaksian, salah pantes dati apal gitu kok. Sayyidina Ali pas ngaduan netepan asar brai dina pananganana katingali jawara Indonesia ngajorak bade ka anjeunna. Itu apaleun jeung tujuanana. Matak Sayyidina Ali ngajerit ka Allah, Gusti pangrobahkeun wujud abdi. Nek muji bener ieu jelema teh aya kanyaho atawa henteu. Ngajerit dirobah ku Allah. Prabu Kian Sayyidina Ali dirobih ku Allah jadi aki-aki. Keluar ti masjid nyanyanak itu gok sareng Prabu Kian Santang. Saur Sayyidina Ali, "Assalamualaikum Mang." Ngahuleung teu ngajawab. Jawara Indonesia teh nyahoeun assalamualaikum. Cek Sayyidina Ali, "Assalamualaikum." Menang 3 kali tengah jawab, da teh nyahoan assalamualaikum. Pu agama ge Hindu. Itu cek Prabu Kian Santang ngomong naon cenah ki tadi teh. Tah di dieu ge geus kaukur ku urang. Sayyidina Ali mah apaleun ka Prabu Kian Santang, nya. Prabu Kian Santang mah jawara Indonesia teu wawuh sugan teh lain Sayyidina Ali. Di dieu ge geus aya hiji barang jol ge. Matak ditaros sadidal haya iwat tawadu DP hanap asor Sayyidina Ali mun bahasa urang mah mang teh saha jenengan urang mana ti mana bade ka mana naon maksad kitu pan katamu. Cek Prabu Kian Santang kami teh ti Indonesia aya naon datang ka dieu rek neangan Sayyidina Ali padahal dipayeuneun itu teu apaleun mehna. Geus aya hiji itu aya naon cenah ka Sayyidina Ali temus ka nagara kami. Sayyidina Ali teh sohor jawara jago kami ge di Indonesia teh jago nu ngalehkeun. Intina kami rek nyoba ngajajal kajagoan Sayyidina Ali kitu. Oh cek Sayyidina Ali kitu cenah maksud ujang teh nya. Heug atuh eta Sayyidina Ali ku kami rek diteang. Wayahna ujang boga tugas. Naon tugas abdi? Pangyabutkeun iteuk. Cab we iteukna dicacabkeun. Teu nyacab tibang ada kana taneuh. Iteuk Sayyidina Ali. Karawak ku Prabu Kian Santang dicepeng bade dirabut ka gede-gede kacabut eta iteuk panangan hayang leupas tina iteuk teu kabawaeun. Abrag-abragan Prabu Kian Santang hayang leupas panangan tina iteuk ke teu bisa lesot. Akhirna namru lir kapuk kaibunan lir kapas kaujanan. Jawara Indonesia teu wala kaya mainan Sayyidina Ali. Matak sumping deui Sayyidina Ali, hayo cenah jang eta cabut. Ampun. Naon cenah ampun teh taluk cenah kami ah. Kasaha cenah anjeun taluk teh? Nya kaki. Itu nah cenah da inget teh boga taluk. Kudu kasaha tu taluk. Lamun anjeun rek taluk kanu nyieun anjeun jeung nyieun kami. Saha cenah teh? Allah gitu cek Sayyidina Ali. Urang mana cenah Allah teh? Cing kami anteur naik taluk. Tah di dieu riweuhna jelema bodoh teh sok papanjangan. Itu kalah nanyakeun hayang panggih jeung Allah. Gitu cek Sayyidina Ali siala sakami sayun. Allah mah teh aya bangsana teh aya sarupaanana. Teu dikaler teu dikieu. Ah cenah mah pangeran kitu ah kares sia percaya henteu. Pokoknya mah dunya jeung pangeusina kaasup angin jeung warna eta buatan Allah. Mustahil Allah sarua jeung buatanana. Teu aya jelema nu sarua jeung boboko. Itu 1000 kali jelema hantem nyeunan boboko, teu aya boboko nu sarua jeung jelema. Ai bumi langit jeung angin jeung sakeusina buatan Allah. Allah rek jiga naon? Matak teu aya bangsana Allah taala. Kudu kumaha cenah teu talukna kami. Ayinya mah cenah taluk kalau kudu iman deh. Naon jeung iman teh? Percaya. Kumaha cenah percaya itu susah ngomong jeung jelema bodoh mah ulah labora. Itu kira-kira teh apal mah papa gue yang cegah eling serangan. Yang sarakeun. Soak nu ngajawab kenna. Batak lila-lila nanyakeun.
cek Sayyidina Ali ari anjeun cenah di ditu di negara anjeun agama naon cenah agama teh teu apa di agama ge eta keyakinan jelas kepercayaan tah lamun kepercayaan boga di kami mah mayoritas umum Hindu jeung Buddha bener cenah anjeun taluk lamun nya taluk bisa teu digenti teh keyakinan kunaon ku Islam siap keur naon kami taluk ainek bedegong mah lain ge kami taluk cenah ainek misama jadi sanggup ajeun Islam sanggup sok adi cenah buka celana itu jadi buka sletingna Prabu Kian Santang teh tololkeun parabotna tuh gila ingat parabotkeun teu kanyahoan teh tewak ku Sayyidina Ali dicocok parabotna cop dicocok dijamret kitu teh buntung teu ngagoak lain ge jawara atuh disunatan ku kowowongan wah tah nyunatan aslina kitu tadina cocok jamret itu sok isukan tewak aki-aki cocok jamret tak aslinya gitu nya mata kawe mah kan bae teh disunatan geuna eueuh cocokeun itu nu aya cocokeun lah itu dicocok gitu di jamret tu deukeun nya alusna ieu mah asup Islam mah ditempo meureun herang nya cenanya herang tah di Islam mah kudu herang kitu mata batur rasapeun ku herangna gitu nya beresnya kieu mah cana ke kajaman terus diabdasan cana ke masjid di Madinah ngawitan we diajakna tepan nya jawara nya pinter tereh di warahna teh itu teu kungsi menang satahun agama teh kakuasai anu diajarkeun ke Sayyidina Ali mah mata cek Sayyidina Ali ya dari dieu mah Islam lagi geus bayatak jelema lagi Islam kabeh itu ditambahan ku anjeun ge moal ngadak-ngadak namahan nilai sok cenah ayeuna mah balik ka lembur tapi kami mere tugas naon tugas abdi wayahna warga Indonesia kabeh Islamkeun sanggup nya henteu sanggup sacenah teu nurut ka abdi digajem ku aing 4 RT mah kitu atuh lain ge jawara ka jangumbun mah kidi ge Prabu Kian Santang uih ti Madinah ya itu tadi perubah belokan eta ngahuleng itu deket masjid jadinya ngahuleng ingat kana sulam wal amalu bihi lil khosi wal ami make na ilmu teh sameweh batur kudu urang heula ras emut bapak cenah can disunatan Prabu Kian Santang disunatan memeh ka batur bapak aing heula itu terus we sumping ka bumina di luar teh assalamualaikum tengah jawab bapakna ada sarua agamana Hindu Prabu Siliwangi teh assalamualaikum sora mana ai sora apal tapi ngomongna beda juga asupnya teh aceng da baheula mah kolot ka budak lalaki mah bahasana teh aceng nya Pak baheula mah aceng gitu kanu goreng oge itu da anakna gitu cuk batur meureun goreng teh cing asup cenah ceng lebet teh ka jero oh cenah geuning maneh mohon cenah Pak ngomong naon tadi di luar assalamualaikum Pak naon teh assalamualaikum teh assalamualaikum keselamatan alaikum keraranjan kabeh maksudnya supaya selamat sararea tuh kudu ngomong gitu yang selamat mah hati-hati we gitu bener itu nama eta cenah meunang nu kitu di mana di dinya di tetangga di kulon nyebut teh deket di tetangga aja ka Madinah teh saja mah ti lempang itu lain awas urang komo nu baheula mah ka Mekah teh 6 bulan itu kitu ge anu balik deui lolobana mah murah gue di laut da berat meureun laut da pura-pura ge pake para biu nu baheula mah gitu ongkosna murah teuing ongkos an 15.000 pan bari teh mah mun ngahaji 6 bulan teh kabeh dienakeun naik 35.000 naik deui kabeh dienakeun nepi ka 250 terekel teh ka anu mah jut teh mentak mentau kana ka markah teh nya nah saatosna ditaros ku ramana aya naon cenah jang eta maneh menang bahasa kitu di mana di tetangga sia ti kulon di mana di Madinah geuning cenah maneh eta make bahasa kitu bahasa batur kurang keneh cenah ilmu nanaonan maneh ka itu teh neangan jawara itu aya cenah itu aya ngaranna Sayyidina Ali guru abdi cenah teh nya sia kurang keneh guru kurang itu gelut jeung anjeun cenah di ditu henteu boro-boro ka gelut jeung era-era acan nek nemongkeun jurus ge teh tulus kaburu merengkel manten jago saya itu teh
jadi elehnya ujang teh eleh matak abdi ayeuna teh pinah keyakinan teh kana agama Islam matak abdi menang tugas ti guru kudu ngislamkeun sakabeh jelema nu aya di Indonesia kalebet bapak wayahna Pak Sing Ridho abdi menang tugas ti guru kudu ngislamkeun warga Indonesia bantuan abdi Pak kilang bara cenah ngislamkeun tatangga mah bapak we ka dieu sok laan cenah calana kos nu gelo aja sia kokolot nu ngalaan calana sakada Pak sakudung oge sama kurang hideng gitu sok ayeuna ujang ka bapak ujang laan calana gitu Pak ente nyabok gitu ya gitu teh arti teh apaan wayahna cenah Pak Sing Ridho teh laan calana moal aja yang siapa kira-kira tuh kokoloting mah gitu udah kolot itu cenah umur jeung awak cenah Pak keyakinan mak nol budak balon teu bisa ai budak ngoratian tadi irfa bi kanal mubtadas manoh bartea bisa diajak ngawadul leuleui paling nepi ka 5 kecap 5 kecap geus pusing we kana otak ngabul nya budak ngorama lamun geus amek teh jadi dina dadana kaluar haseup hideung tingalin al hikmah mulek haseup hideung naik ka luhur ngabulan kana otak jadi ilang maruah sok poho itu karena bener geus moal ngareret inung bapak dulurna naon badak tong aneh mun budak ngora ada gudug teh hasupna naik ka luhur ngebul itu nya lamun geus ngebul mah poho we ka inung nyangereng ka bapak ngalawan gitu dengan KRT ente teh meureun dibui teh aya keneh kajian mah teh aneh emang waktuna di dinya itu sabab lamun budak ngora kawas aki-aki kekeyeungkeungan sok paeh ngora-ngora can payu sok paeh we teh lemah kan kudu kitu budak ngora mah teh mongkeun irpa teh kawani teh nempo batu teungar naon we nu kira-kira ka teh mong mah kan teh teungaran entong ka jelema mah ke deplek sorangan itu nya akhirna cegramana jang sing inget eleh soten ujang ku guru ujang ku Sayyidina Ali ujang bapak mah can puguh eleh bating menang kalah kitu cuk Prabu Siliwangi ku bodak ngora geus naik amper ilang maruah poho ka era akhirna bakat ku amek teh Prabu Siliwangi ditubruk ku Prabu Kian Santang prak ditubruk kareles leungit nepi ka ayeuna teh aya bejana itu beuki amek we aduh cenah bapak jeung tiba tandaik iman mah kalah ngareles ras inget ka akina ge can disunatan iya cenah aki nu lineuk we gitu tidak deui ka imah akina ya amek keneh ngadak datang ka imahna teh poho deui uluk salam teh jug ditajong we pantona teh ceprot pantona langsung muka jawara teh nyong panto aya aki-aki nuju sila we itu geuning aceng oke jelema geus diajak ngawadul lah geus kitu mah wayahna cereki kudu daek ka bus Islam nah jajang Islam jang loba omong lain we celana geus kitu geus teu urang dibawa bener pisan teh budak teh wayahna cereki celana teh kedekeun cing eling jajang cing eling ho ye eling teh bae aki eling teh lain celana itu kalah aki-aki teh ada barena tiraku nah budak teh itu heureuy teh tina ngalahan celana ka aki-aki kaburu teh eling manten tubruk deui akina kereles leungit itu nyamurang mareng we Prabu Kian Santang tidinya bapak teu beunang aki teu beunang amek luncat ke kalapang datang ka lapang maca doa maksudna rek ngagorowan tatangga fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna jibala yusabbihna wa tayra inna kunna fa'ilin tangaos doa eta di mana jalma nyarita maka doa eta tapi kudu dibeli make peurih nya maka teu kudu make son itu sabelah alam dunya bakal ngadenge kana surah eta itu sok jang nu dialajar keneh teh puasaan nya moal dibaca sakali deui aya nu butuh mah kudu apa sakali coba 2 kali teu kaaci gitu nya tah doana eta gitu baca eta doa korowok we Prabu Kian Santang hei dulur-dulur kumpul nah eta ku korowokna Prabu Kian Santang jalma teh saladar kabeh jungjleng aya nu rek ibak luncat
Itu nunek dahar kakara dicomot ge ngajleng kala luar kabeh ngogulung di alun-alun. Aki-aki nini ngagolak nyaja aki-aki nini di baheula mah umurna 500 tahun ka ditu. Itu 80 mah masih kena bisa manggul suluh nu baheula mah. Cuma nu 500 600 700 ngagulung ceuk nu pangsepuhna aki-aki aya naon cenah juragan tong ngomong jelema amah katuh ngajedog heula itu ngagulung lalaki sok cenah sia ngatur maneh kumaha cenah juragan atuh ngaturna tanu kolot diharareup nya golongan aki-aki mah ngajajar we dihareup itu nya aki-aki nu ti 800 nepi ka 600 teh aya 11 jajar sok cenah samung ku nini dan nini mah 600 pangkolotna dikaruateun 600 500 400 nepi ka 300 samung we kudu ngarora kaditunakeun aya naon cenah juragan yo daek teh daek sia kudu arabus Islam teh daek ku aing dihuapkeun aya keneh siap da sieun mangga siap itu nya sok dariuk ke lalaki untuk menang sila cenah lalaki awal ge kudu nang ngunyar ada sieun jang nalang ngunyar we itu bukakeun cenah cokorna geus ngegangkeun laan celana tah pelebah ngalaan celana mah jadi malah dikir sanes cenah juragan ieu teh heureuy henteu heureuy nya bener laan celana eueuh nu wanieun jadi alun-alun di tengah laan celana tuh itu amuk perbukian santang itu ngadua deui ngaduanan teh kieu ngadua perbukian santang harita ngajungeun curug itu kabeh jelema nu aya di alun-alun melotot kana curug bismillahirrahmanirrahim tong ditepikeun kana impae macana kadinya bismillahirrahmanirrahim kabeh jelema nu aya anu melotot kana muina curug teh nyahoan lamun calanana mah eueuh kabeh awe lalaki ge itu ari geus teh deuleu jeung ka handap itu barang eta mah teh keur ngararingkuk nu aki-aki nu nini nya sia mah cenah celana we kudu ku aing nembo atuh bukbrak pada nubruk para bote tah didinya kanyahoanana para bot awe para bot lalaki teh zaman Prabu Kian Santang sing horeng para bot teh nu bapak nu ibu oge kabeh-kabehna teh hansa kieu ewang boro-boro anu ibu teu pati buahan nu bapak ge nu gogoyotan ditubruk pruk beunang jeung buahna komo nu ibu teu pati buahan nah bisa teh percanda yang datang ke bumi ya tubruk kayaknya hansa kieu tok itu cek Prabu Kian Santang sok sia cekelan hayang dicabokannya kaluhurkeun leungeunna atuh rarangah ada sieun jawara rarangah we kabeh itu teh kanyahoan Prabu Kian Santang koreleng we kana jajaran nu pangkidulna aki-aki panghareupna nu pangkidulna itu kope kena cerulit dina tongong tempo para buat aki-aki mikir cek Prabu Kian Santang aing oge dilaan seutik abus Islam komo mun dilaan kabeh tak aya eta tu anta parah eta para buat aki-aki teh karawok jeung ranguyanana digaet kitu berat goler aja itu kom nu kadua gaet guik goler 7 jajar aki-aki gempar gitu tuang gitu kiek goler itu nah bonang golongan aki-aki malik ke golongan nini itu barang red karena para buat nini ngarengap wih nah ieu mah kieu na para buat cokoteun gitu nya ai teh dihabak kagok ai dihabak cokoteun nya kapaksa dibabat jeung gawirna di sisi we dikait itu berat niak goler itu awas bangkong menang mabuk gitu langsung rangah we sukuna teh jeung leungeunna ka luhur itu untung nu ngarora tukang
cek nih tukang nah cina di Islam kende untuk kecet deui buah modar nya ke cina bus Islam ini kemodaran ge mah teu bener kalabur we nu ngora mah hadena teh aduh lamun nu ngora heula ti hareup bahaya aki-aki moal kaburu lompat untungna aki-aki di hareup eta ilmu eta teh berlaku ka barudak urang ayeuna nu geus rame Islam nya manfaat eta ilmu lalakon eta teh ai taraweh cuk budak ngora ki kade taraweh mah ulah ngahiji jeung budak ngora moal bener cenah sepuh mah itu di parayun we sepuh mah hati-hati sepuh teh nya aki-aki mah cenah di parayun we ngahiji jeung budak ngora mah moal bener padahal eta teh politik budak ngora ngadenge cenah budak ngora teh cuk kolot mah agung laranganana itu keur ngabuktikeunana iwati carana ku taraweh macak aki-aki di parayun budak ngora mah di tukang itu deret salat taraweh pan aki-aki mah tara di calana da taraweh mah lila itu macak prek sujud teh kitu budak ngora mah sujud kokod mah kaide kana parabot kolot hayang nyaho gede jeung tena nya sujud ka hiji tibang dicoo wungkul anya cenah mantap sujud kadua kitu cawa deui engke rakaat kadua kitu sujud ka hiji coo tibang dipuih-puih itu pas sujud nu kaopat wah lamun dicoo wungkul beres awe salam burung dicabok aing itu matak pas sujud kaopat mah coo pencet teh pencet goler aki-aki mah langsung telin jadi henteu nyabok itu pada kadek ya lawan budak ngora dihareup ngetong digugu mending sia we dihareup kitu omongan anu araraman taraweh mah ngan ibu-ibu aman di mana-mana ge ibu nasab nanti aya coon ya kitu ibu-ibu aman seten nya ade tah kitu mimitina dak bereuyok jelema satosna bala lubar nu jarak ja kakara Prabu Kian Santang emut nah aing ngislamkeun teh gagal ieu salah praktek yang kitu wih deui ka Madinah naroskeun ka itu nah cenah geuningan jang eta geus balik deui ngislamkeun teh anggeus teu acan ja abdi mah ngislamkeun teh kalarasan nama kitu kalarasan pae boa salah praktek islim sumuhun jadi teh abdi dilaan sakedik oge ku guru Islam cu abdi komun dilaan kabeh sia dituar jeung bagalna sumuhun modar sia jeung bagal-bagalna mah tu boro-boro Islam salah ilmu Allah mah urusan ibadah mah teu meunang dileuwihan jeung teu meunang dikurangan moal jadi bener pan contohan ieu aing sakitu coba balikan deui sakitu contoh wih deui ka Indonesia deui nah ada gogorowokan di lapang teh eueuh nyampeurkeun cek cacanga tah kamari ge nu maehan teh sora eta lain ge jawara teh katipu kuno bararodo mah pas kebenaran deket lapang teh bumi Pak RT hiji iya jeung kebenaran je pangurus ongko itu tunjuk ke pantona muka weh bumi na Pak RT teh pantona teh langsung muka katingali Pak RT na bade ka dapur meureun da boga rasa ditulakan teh teh nyaho pantong geus muka teh heula tunjuk ku Prabu Kian Santang dilukeun curugna teh teu sadar RT mun majuna ka tukang mundur kalah bijil RT teh ka dapur teh kok ka dipaeun Prabu Kian Santang tewa ke punukna syukur cenah teh hideng geus soak RT barang dicabak punukna ge langsung teh eling we ceuk RT geus daek teh daek aing paeh ayeuna ye gitu itu Prabu Kian Santang syukur cenah teh maneh mah pangurus ongko bantuan cenah kami ngislamkeun wajahna geus teu ngomong RT teh da geus tegah paeh we aing mah itu sok cenah teh laan calana serangan weh mieu teh aya kawani itu butuh mah serangan weh kudu ku aing jeung ngalan calana karep weh itu mata ku Prabu Kian Santang diprosotkeun calana RT itu musoak we RT mah paeh we jeung maehna itu nya dicocok perabot RT teh kawas anjeunna ku Sayyidina Ali cocok perabot RT di jamret teh coplok sugan ngaguik RT henteu lain jago RT mah ngan sawan teh di keneh sehingga di jamret teh teu karasaeun gitu nyantai we
tak ngeus na teh mah ngeusnya ngeus ya tempo sana kanap tulukeun herang tungkul bener cai teh ngeus itu tah teh sabenerna mah aing nyunatan teh sakieu itu kamari mah kalepasan hampura we cek RT lamun sakieu mah batur ke burung daraekeun itu ai dikabehkeun mah cenah malodar nu geus ge cenah salah kamari mah kan wayahna teh ayeuna mah bantuan cenah kami naon cenah bantuan kami wayahna maneh mah tong ka dicalana heulanan ku aing geus dijieun promosi heula jadi urang iderkeun tah ayeuna mah disunatan teh sakieu jadi diiderkeun nya menang 14 kabupaten RT teh di celana di der nepi ka teu bentuk puguh kahujanan kaanginannya itu cenah teh ayeuna mah celanaan is wayahna can kaider kabeh itu aya nu teu daekeun bijil telolkeun kana pantona Pak tak ieu ayeuna mah sakieu nya matak tingali nu Pak RT bilih teh can disunatan iderkeun gitu sejarahna kitu ngahitanan teh nya bahasa Arab namina hitan perjuangan Prabu Kian Santang aduh babak belur sabaraha ratus jelema nu maot cara ngahitanan nu ayeuna itu nya awal-awalna mah kitu malah zaman sangsara mah kapungkur barudak beda dihitanan teh wae turan dikuum heula dibalong sampai sabeting da alat pan teh acan aya sakola can luhur ayeuna mah alhamdulillah nu sakola perguruan tinggi kana ilmu luas ilmu agama nya kitu keneh matak nyunatan budak teh aya turun inung bapana ge teu meunang milu pan budak teh suka belah dia bijil ti ditu teh geus calana deui we kunaon teh ku barokah ilmu alhamdulillahnya baheula majang cilaka itu kuum heula dina lutak gulaikeun budak teh tololkeun huluna we di balong teh aya we nasib hirup meureun disukan hirup tulus disunatan itu nya nu kalepasan ngalalap mah nya eueuh sunatan da budak ge paeh matak nyunatan baheula mah kitu umur 40 tahun 50 tahun papada gogorowokan ge tarik sorana itu nya kabeh dienakeun beki alit malah lamun ningali kana sejarah nabi pang utami-utamina ngahitanan putra teh 3 dinten 7 dinten paling sepuh nate 40 dinten eta tiasa ngarobah engke budak teh bakal pasehat nyariosna pinter otakna upami dihitanan paling akhir 40 dinten teh 40 dinten ka dia mah tergantung kumaha nu ngadidikna we jadi moal aya peningkatan itu nya ai di urang mah pan teu pati ludeungeun ayeuna mah nya canda kitu we engke pi 2 poe deuk kawin sunatan itu napa gede-gede teuing bayat teu lila ting aya barokahna we itu supaya disunatan ayeuna teh minggu hareup teh pan aya barokahna gitu nya ngadaguan aki-aki wae matak hese nek dibebenerna ge teh kagedean ting nyunatan eta sejarah teh pada dasar hakikatna pola eta teh antu adul amanah ngislamkeun anu janten putra cekap ku dihitanan tebih keneh nembe bubuka nembe ngalaksanakeun amanah Allah yeun murang kalih teh diislamkeun kadituna ilmuwan itu eta teh kewajiban bapa ngilmuan teh ulah ujug-ujug budak teh langsung ke sekolah PAUD ke sekolah TK ke SD ke madrasah ai tanggung jawab bapa mana didik heula ku urang sakabeh ilmu nu aya di urang teh ngalaksanakeun amanah didikeun heula terang urang bismillah bismillah kadituna teh terang dembe ka guru upami pengetahuan umum manawi sugandah zaman kiwari mah piraku teu apal ngitung ti hiji nepi ka 100 mah atuh nepi ka 10 di mana mogok urang sok kasakolahkeun ieu mah urang can ngajar bismillah bismillah acan langsung dikapaudkeun mana tanggung jawab bapak antu adul amanah teh tanggung jawab teh ka bapana heula itu da ibu mah nu tadi teh kanyaah kaduduh ngabantosan caroge tugas utama ti ibu teh aya itunya teu aya tugas ibu ngadidik da moal bisa ibu mah ngadidik putra mah moal mampu naon mah gina lumsul kolbi emutanana halus lamun kanyaah kaduduh indung aya ngadidik mah moal bisa sok kararaoskeun ke ibu ayeuna ibu gaduh artos nya
penting pisan kanggo meser beas ngadengek budak cirik hayang jajan mah ludeng ibu mah burung dibikeun ka budak nya da eta lumsul kolbi lemes emutanana moal tega bapana lamun budak ngenta duit ka bapana memeh dibere dicabok heula sok duit lain rag-rag ti langit lain nyewa ngadidik ngaranna supaya hayang senang teh kudu aya bangga heula gitu nu baheula nya ari ayeuna mah aya ham paur ayeuna mah lah itu boro-boro tanggal teungeul nyentak bisa dituntut nyata budakna bisi balager we jelasna rupina sakitu panu kapihatur urayan anu sae sing janten ilmu nu mangfaat barokah nu lepat nama abdi jalmi biasa moga-moga urang sadaya aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.